Iya, acara orang lejengan bagian saparatosna menjelang waktosna azan zuhur. Kaget, kagetnya ruas. Nya bersyukurlah, alhamdulillah, lamun kagebah ruas tandana orang teh jantung teh normal, sehat. Dar, itu tuh normal, gue dianjurkan ke dokter oge. Ya, nembe bade, meulan bete. Pemi ayeuna kagebah ruas berarti normal, lamun kagebah kadonya liksik teh hariwang. Tuh jadi nggak heureuy atuh pap nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang dina sesan anu kadua. Sim kuring sapara kanca ti keluarga besar Arya Budaya Nada nyarengan ngahibur ngareah-reah kanggo keluarga besar anu dina waktos anu nuju sami kempel ngariung ngumpul tinu jauh pada sunduk tinu anggang pada datang dina raraga bakti sosial hitanan masal anu diselenggarakeun ku keluarga besar PSPS Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera diwuwuh kureng-rengan ais pangampi para papayung agung aparatur kapamerintahan nu aya di sabudeureun ieu patempatan nu aya di wilayah Cirangang Desa Jatisari Kecamatan Kacangkuang ya Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Negara Republik Indonesia. Aturan kau kasadayana bagitanya ini wilujeng siang oge wilujeng kamurang kalih anu dihitan moga-moga saparantosna dirahetan sing enggal sehat sabihara sabihari deui janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinareng ramana kanusa sareng bangsana janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna taat kana ajaran agama kali dari agama ya supados nyangkolong tinggal waktu penginten ti keluarga besar Arya Budaya Nada disarengan ku pengeras suara sound system di Arinda Audio Sound nyarengan oge disarengan kureng-rengan para musisi yang sudah siap untuk menemani kita bersama berjoget ria berdendang ria dan juga tidak lupa ditemenin sama yang lucu-lucu gini ya sama MC-nya ya yang sudah tidak asing lagi kami perkenalkan saya Stephen William nyarengan kanggo wargi-wargi sadayana soalnya arapaleunana Stephen William sama wajahnya mirip si Boy tadi oge di ditu keneh di legok itu keneh main di mana Boy di itu di PSBS ya. Belah dia aya nu ngagorona gancang pisan boy wah jatuh teh lain ngagoroan artis gancang gitu mah yuk urang buka hiji tembang satacana para artis anu bari tampil marengan kanggo kasadayana keluarga besar PSBS anu tercatat di sim kuring kirang langkung artis-artis nu bari tampil kirang langkung aya kana 748 artis anu bari tampil mugi hatiasa muni ngabohong teh kabina pina cenah saur ibu anu di itu ya oke diuyapan ku ring-ringan para donatur-donatur di PSBS obos-obos bandar-bandar ya pokoknya mah siap insyaallah kin ku sim kuring dipersiapkan panginten daftaran anak supados nyarengan ngahibur ngarah-rah oke disarengan ku kuda renggong di paguyuban mana kuda renggong titi mana Tanjung di Tanjung saha wae namina ya oh si Kobra lain oh si Ujang kadenya ngajejek anu keur lep hariwang pateruas HP di deketan kuda padahal moalnya si Oyag Tanjung ya putra Oyag ya baris nyarengan kapanitia panginten nyohonkeun palataranana di rada dilegaan di payun korsina 2 baris mah dikapengkerkeun margi kapengker masih kene lega yo urang kasangkeun panginten sate acana menyarangan para artis aya daftaran artisna saha wae aduh MC teh ieu mah rupa-rupa pisan teh apal dinya manggil saha teh ayeuna ya sate acana panginten urang sangka dina season anu kadua urang kesan dina laguna Junan spesial oke buat obosku Banar Murray nu aya di Cimahi kaleresan nuju Manco ngalangkungan live streaming Tasya Akila iya jangan lupa di subrek ya di KLS ya yuk urang kesakan dina laguna Junan
Sor, sambil persiapan penginten murang kali anu di hitan gini pada ditaikeun kana kuda. Mangga. Panganten heula sok, panganten sunat heula nu bade naik panganten sunat. Ke pami panganten sunat nantos abah ge bade naik kana luhur kuda. Sorka warga Cirangan sadayana sabudere Desa Jatisari, Desa Malasari, Kecamatan Sangguang. Ayo kita bergoyang berdendang ria. Di saranganku akuna Aago Jelek biasa dicek di TikTok. Wengi tadi salira nembongan deui dina jero pangimpian anjeun imut sajorela gerkuring tambah dibelah dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring tambah dibelah duh junjungan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian disarankan ke para obos-obos. Sarangan para donatur sadayana barakos nyarangan dina bagus saya. Bos Royak, Bos Ece, Bos Amin, Bos Ebir, persiapan dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring opos-opos sadayana tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan
jadi impian. Dujung-jungan, dujung-jungan, dewele kabayang baik. Dujung-jungan, dujung-jungan, dewele jadi impian. Rek saya kepehatur pamokalawak dina sasana kedua dina lagu Junjunan. Aya pamanut lagu deh saha? Ibu, saha wae Bu? Ya, sambil persiapan oke, penginten pami para sering sedang dosna para biduan, para artis kita panggil ya, dikarenakan artisnya sebanyak sekali. Ada 187 artis nu tos dipersiapkan penginten orang panggil tilu-tilu heula. Ya, di antabisna aya Neng Via, Neng Arti dan Neng Iis anu baris nyarengan. Tilu-tilu biduan orang siapkeun, orang standby keun di luhur panggung sambil nyarengan para obos-obos di antabisna aya Bos Koyat itu. Kak R L. Oh, Bos Royal. Bos Royal. Bos Cecep, naon ya? Ya, Bos Cecep sayur. Ya, Bos Amin, Bos Ebir. Hah? Ebit? Sinulisnya sih bener atuh ya. Ya. Nih, jadi disangka tuh bisa maca. Padahal ya, Bos Uji bener. Ya. Bos Ane. Bos Ane. Bos Ari. Ibu mah meni teu bener Bu. Nah, geuning can aya ka dieu salah Bu. Sambil mempersiapkan sambil bacakan para artis, para biduan, yuk orang kapayunkeun absen heula ya Bu sadena. Ya, sambil panggil para biduan, para artis, yuk orang sasangakeun di atabisna nu parantos siap aya Neng Arti, Neng Iis, Neng Via. Ya. Soal jojokedan heula opos-opos nanti dipanggil ku abdi. Bur ada diperjelas di tulisanan aku cetak tongku aksara paragi meuli obat. Lain teu kaharti emang teu bisa. Ya, sambil persiapan para biduan, para artis yang bertiga aja ya ke atas pentas untuk menghibur anak-anak sunat, anak-anak hitan. Tadi ada yang bicara bosan kita tadi cenah si eta wae nu nyanyina cenah. Da urang Sunda mah sok aya paribasa walaupun ieu aya lila-lila teuing mah sanajan kasep oge lucu anger we bekalkeun aku bosan. Boy. Rajin ngobrolan gitu. Yo, aya ngantos walaran oke ngantos persiapan para biduan. Ngantos obos-obos ka panggung. Urang kasakeun dina laguna ngantos saweran walaran. Persiapan Bos Cecep, Bos Ecep, Bos Wandi, Bos Ujang Haji, Bos Jajang, Ajari. Cinta kuring esku kersalira moal rek udara subaya anu mawi gelis ulah recang saya cinta aa moarek udara supaya sumpah akang tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun
Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta populasan. Bos, luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang barisi sorang. Pikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gerak, prak gerak bisa. Bos Royal kawitan akang anti walaran cinta tianjeun. Mangga Bos Royal. Mana Bos Royal cobi ngacung. Bos Cecep, Bos Cecep kampung sayur, Bos Haji Amin, Bos Ebit, sor para bos. Bos Ade Kucir, Bos Uji, sabaraha hawe heula ngalarusan. Da sanes tuangan nyalira ieu ge bakal dibagikeun di ditu ge. Tong hariwang. Sumpah akan kos ikrakeun, mugi wae tong disapirakeun. Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta populasan. Bios ku amplop oke bios. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Pikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gerakeun, prak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi guys, yo, and one, and two. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Pikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nganti. Prak gerak-gerakeun, prak geralisankeun, aa nganti walaran cinta tianjeun. Sekali lagi, oke, and one, and two. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Alah hatur nuhun. Pikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gerakeun, prak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Borok tak tak borok ping ping bang dung blang. Oke. Bu. Ya, buat para biduan, para artis yang sudah siap untuk menemani kita bersama, ada Miss Via, ada Miss
Arti yang akan datang dari sudut biru dan disusul oleh Miss S yang akan datang dari sudut merah. Nah, pugu dek tinju. Cing torojol tinju karario ya. Nah, cenari abah manggil teh. Yo siap, kudanya sudah siap digoyang. Hoyong lagu naon kuda? Nya ada ngajak obos pan teh ka dieu wae. Nya. Padahal itu diseratkeun ya. Ongke cenah biduan menikah nah hasieun nyawer ka Bah Adis. Tong hariwang bos, nyawer ka Bah Adis mah lain yang kepentingan pribadi. Di mana kengeng saweran di dieu ge ku abi bakal dipasihkeun kanu hak nampina. Kalasan abi ge sami Bah Adis oge nuju gaduh program, nulung kanu butuh nalang kanu susah di mana kengeng artos saweran dipasihkeun kanu hak nampina nyaeta pun bojoh hoyong meser kasur. Ya, no itu terus deklok tengahna mun ngagoler sisi pada sisi teh eling-eling di tumpang tindih we gitu. Da etana kasurna teh kitu tah miring teh segitiga ka handap. Ya isuk-isuk teh ngagunuk we di tengah-tengah. Siapnya bosnya? Tong hariwang pokona mah. Ya, da sok dibagikeun gobi ge aya kana gas, kana listrik itu ge nya. Tadi karena kepentingan searah. Ya, sambil persiapan para biduan. Aya lagu naon atuh sok Tio Bosela sambil majengna para artis nuju dararangdos keneh. Bos Wandi sepi. Anu mana Bos Wandi? Oh, Kopiah Bang Pitung. Abi teh wengi teh tadi pas di kontak ku Ibu Win cenah kade alamatna di Cirangang. Jol pas bobo deui ngimpi nungtun muning. Digantelan sapu tangan. Itu saha anu acuk beureum teh jauh teh nyambung ya. Itu saha anu ginding si horeng teh Bos Wandi bade ngarencangan gitu hartosna teh seperti tadi sebelum zuhur ya udah ada di sini ginding para biduan para artis. Oh kelihatan ya yang pertama ini adalah Miss Pia. Oh nih Miss Arti yang pakai baju kuning ya. Oh berem disusul dengan Miss siapa? Miss Risma dengan kostum berwarna ganola, ya, ganola. Dan disusul juga ada Miss Via, ya, dengan kostum yang tidak kalah indahnya. Ini kostum memakai warna bulau langit, ya. Makasih pada musisi Wakmam dengan penampilan dari salah satu kontainer juga ya di channel Tasya Akila yang selalu eksis ya mulai nama panis di luak ya kumargi para biduan para artis tos aya di luhur panggung panginten dia acara urang cekapkeun wae dugi ka saring senang kayaknya mau ditutup neng ini aramut neng nyaranak mik nyalira teh onte. Siapnya obos-obos aya catatanana di AA nya. Tong maragil abah kade AA. Nya AA teh abah. Cek cek cek. Cek bersama. Kumaha bah? Iya, itu aparat itu itu teh diganyen teh itu kadus. Aparat perselingkuhan menurut kata mah. Di panggung salah sawias kontainer ngobrol menit teu make dadasar bisa. Oke mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu di Nuraraga Tasyakur. Ya, Tasyakuran di Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera dalam rangka hitanan masal bakti sosial. Iya, luar biasa. Barangkali udah ada atensi permintaan lagunya dari keluarga besar Bandar Sosin. Iya. Iya. Desa naon kita kan? Ini teh Desa Jatisari. Jatisari. Ada 2 desa juga ya, Desa Malasari. Malasari. Para memang Cirangang we sabudeurna. Kumaha cenah Kang Usep, saya permintaan laguna Kang Usep di keluarga besar Bandar Sosin, Desa Jatisari. Aduh.
Neng Arti. Ya, aduh. Sadar pisan. Regreg beb kieu mah nya. Regregnya orang tuh. Udah di absen ini bos-bos luar biasa. Luar Ada biasa. 5.000 bos di sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih buat bos-bosnya, Bos Royal, Bos Cecep. Ya tidak bisa disebutkan yang lainnya ya. Saking banyaknya gitu ya. Alhamdulillah mengadakan syukuran hitanan seperti ini, mudah-mudahan rezeki yang dikasihkan kepada anak-anak yang hitanan Iya, tergantikan dengan yang lebih ya. Iya, berlipat-lipat ganda. Betul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Ya, barangkali ada atensinya. Sekarang ada hiburan katanya ya. Coba kita panggil dulu Arti, ada bos apa aja tuh? Ada Bos Royal. Bos Royal. Yang pertama, Ngacung. Cik. Cobi Bos Royal anu palih mana? Nah, kita absen dulu. Ada, Bos Royal. Iya tuh. ada ngacung, ada Hadir, Cobi. hadir. Oke. Yang kedua ini ada Bos Cecep. Dia nanya, kampung sayur? Bos Cecep, Bos Cecep. Bos Cecep kampung sayur yang mana? Luar biasa Luar biasa, sekali. alhamdulillah ya, hadir. Bos Seueur. Master. Iya, betul pisan. Kotak amalna tos disayogikeun di pali dia bilih bade nyumbangkeun sebagian hartana kangge. Wah, sebagian hartana kanggo anu membutuhkan gitu Iya, nya. siapa yang membutuhkan? Ini terus Dede, akan Dede membutuhkan. ada yang membutuhkan, ada deh mah. Mana deh mah iya. Naon? Gadis. Oh, gadis. Jantan sangat membutuhkan gitu nya, Betul, uluran betul. tangan. Dari bos-bos ya. Ya, sambil menunggu atensi Cobi atas ayat acan. Atas ayat pamunutna ti ibu-ibuna oge mangga ti warga sekitarnya. Di Jatisarinya Iya, ada. keluarga besar Jatisari Keluarga nih. besar Jatisari. barangkali Gimana ada buat yang bos yang di belakang nih? Udah ada permintaan lagunya, langsung aja. naik Bos ke Royal atas. gimana? Ada atensinya belum? Belum. Belum, kita kasih koleksi Cena Beb. Ya. Oke, semua ada atensi dari keluarga besar Kampung Jatisari ya. Kita Betul. kasih dulu satu tembang yang cukup manis, lagu Ya. koleksi dari kita. Ya, masih di sarangan, sarang gentra katineng di Gimana? Palidiana. Oh, Amit, siap. Ayun Puntang. Bade Bos Ayeuna. Amit. Bade Oke, Ayeuna, itu siap. langsung dikasih aja ya Ayun Puntang. Tak etanya. Kita kasih yang cair aja ya gitu ya. Sepada serada haneuteun gitu ya. Kah? Dari ketua. Oh, siap. Pak Bang. Oh, siap. Bos Bang ya. Ketua kita ya, alhamdulillah. Gimana Bos Bambang nih? Masih ditunggu ya. Tadi hayang naik, Beb. Ayo Teteh. Hayang naik terus siap ya, Tah. Yuk kasih bakar ya.
masih ditunggu nih ya. Mau dikodok, Sorban pelit, sikap pelit nakal. Amanah Dede Pria. Enak akan hati, yang termahkan hati, Saya hati, sorban pelit, paling nakal, sikap bodoh akan Oke, satu teman. Tebangkan ya. Betul. Lagunya Ayun Bambing. Pak Bambang. Ayun Puntang ya. Ya masih gimana buat para bos-bosnya ya. Masih ditunggu atensi-atensi lagunya. Betul. Gimana nih Kang Usep? Ya, Kang masih buat Usep, Kang Usep. abos-abos mana Kang Usep? Hah? Kang Usep anu mana Kang Usep? Masih banyak obos-obos di belakang sana ya. Sok, sebat gede be. Mohon, ada Bos Haji Amit. Coba Bos Haji Amit, bagaimana Bos Haji? Bos Haji ambil mana cina Bos Haji? Bos Ebit, Bos Bos Adek. Ebit. Terus? Sadi-sadi. Seueur pokoknya namanya Seueur buat para alhamdulillah. bos, iya. Bukan nama diaturakan ka bos bos dayananya. Masih bersama Guntur Akatindeng di Bali Payun pangintennya masih diaturan permintaan laguna. Mangga, di haturanan atensi-atensina mangga pemenuh Iya. temangna di keluarga besar Jatisarinya juga ya. Iya. Buat ibu-ibunya yang di depannya juga boleh. Barangkali mau menyumbangkan suara emasnya juga boleh ya di Siap. sini ya. Mungkin masih Jangan ditunggu malu-malu nih. ya. Oke. Alhamdulillah kita mah tidak dipungut biaya apapun ya Beb. Tidak. ya. Tidak. Tidak dibaut Ya, lagu apa lagi yang selanjutnya? Tak acan ayah. Kacan ayat cenanya. Gimana buat para bosnya? Udah ada atensinya? Ya, mungkin masih mengingat dulu ya. Ya, masih mengingat mungkin ya. Hikmah diri. Rada awis eta teh bos temangna. Gitu. Oh bos, hikmah dirina pada ayeuna bos.